22 dengan tarian Teras Sunda. Ciptaan Deru Saputra khusus kanggo sanggar-sanggar seni Jaipongan. Hayu urang sasaran ngajaga ngariksa seni budaya, jaga tali silaturahmi, sangkan nambihan rezeki, sarang manjakeun tatali wargi. Teras Sunda Cibiru Hidayah Bandung Pati seni manjang seni wati sangkan terus berkreasi meningkatkan derajat seni. Teras Sunda Cibiru Hidayah Bandung panipukan seni Sunda nu utama sangkan seni Sunda Jaya nyambungan salam dunia di Teras Sunda Cibiru kumpul ngari
penampilan peserta nomor 22. Kita langsung lanjut ke peserta